Karusing amat dia hulunya. Angkat kadukun apa aing dia. Sintel keur ka Papua. Angkat sorangan sugan aing mah. Angkat entong ya. Angkat geus aing ah. Nekat aing sorangan ge lah. Kamana ieu nya? Mana jelema? Tunggu sasaha ah. Mun aya jelema era aing. Nah. Aya jelema ieu. Nanya ah, sugan nyahueun. Assalamualaikum, punten. Salam. Mang, bade nanya. Nya, Apal imahna Bah Ored teu? Bah Ored nu mana teh nya? Anu cenah mah dukun teh anu dukun sakti teh ya. Oh, ayeuna di dinya urus belok ke kanan, nanjak, ngaloncatan cai, belok ke kiri deui, lurus deui, muter 3 puteran, lurus, loncat, tuh anu biru tuh. Di mana teh tuh? Anu itu lain tuh Bah, anu tembok biru. Oh, nu itu. Oh. Nun Bah. Mangga, assalamualaikum. Anjing bener. Nuduhkeun ka barat ka timur. Tibang imah di dinya. Nuduhkeun ka jonggol ka mana wae. Assalamualaikum. Haram jadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Bah. Ya naon Jang? Biasa ye, udah ngora. Iya orang babaturan orang. Jeung Google. Apal meureun Abah Google. Oke Abah. Iya tuh, apa ke Samsung tuh. Samsung meureun. Kumaha gitu caritana? Ih beungeut. Ieu maksud urang, ieu beungeut urang. Beungeut urang sakieu kasepna gantengna. Cek Google jeung babaturan urang. Beungeut urang kos kadal cenah. Padahal maneh mah lain kos buat kadal Jang. Sebenarnya mah Kos naon atuh Bah? beungeut toke. Sok caritakeun atuh aya. Nya eta kitu caritana mah Bah. Beungeut urang teh hayang kasep cek Google. Ulah hampura sep beungeut maneh emang kos kadal. Ulah kitu wae atuh Bah. Hayang-hayang atuh kos saha gitu apa. Yang penting asal disebut kasep ke kubah Google geus. Alhamdulillah gitu. Rek naon sakola Bah? Mau buku sagala pulpen. Setiap kapanggih babaturan sok
ngaromkeun uing cenah. Beungeut kadal, Beungeut. Terus kadal. Cenah. Hayang atuh sakali-kali masyarakat panggil urang ulah ngomong gitu atuh bah gitu nah sugan ari geus datang ka abah mah abah bisa meureun ngubaran urang supaya babaturan teh ulah ngomong beungeut kadal wae beungeut urang sakieu ganteng disebut kadal terus wae bah. jadi si Ujang teh ka dia yang kajeuleu teh kitu teh kasep gitu. Eta pisan. Oh, atuh. Ngomong. Tarik saya ke Abah. Tapi lain jika kos kadal ya mah. Kos naon atuh bah? Kos anak soang. Abah mah sarwana. Lamun ku abah dibere asihan sanggup tuh. Sanggup bah. Sanggup. Benar. Dawing pan hayang banget kasep yeuh. Lain hayang banget kasep. Hayang disebut kasep ku babaturan. Cing, peureum maneh? Beureum? Oh, peureum. Buset, eta dukun sungutna tas ngakan bangke beurit apa? Turutannya, Nyabah, oh, pat-pat gulipat, pat-pat gulipat, tereh lempang, tereh lempang, tereh lumpat, tereh lumpat, cok-cok, cok-cok, torolong. torolong. Jarang-jarang jangan ku abah disembur geus 2 kali. Kunaon gitu. Oh nya jarang we. Jeung teh kabaraha urang nu abang geus nyembur gitu dah. Nya karek aya Ujang doang. Buset. Urang Ujang tangguhan aya nya. Abah rek Nya bah, rengan ieu lah. nya. Mumpung si abah keur kaluar ya. Nyaho buku naon sih nyatetan aing. Nyatetan naon ya. Buset. Geuning nyatetan buku hutang. Dukun naon? Dukun apa tukang kredit ya? Jangan-jangan aing kasaglong ya mah ya. Bah, hari abah sebenarnya dukun naon? Dukun. Nya, Abah mah tukang kredit, Jang. Tuh. Mau banget eta nu jam salator abah ka dieu teh bangandang-bangandang pikiranna baru sing ieu eta. Eta teh mesti bang kita ngarep ieu. Eta semua si Dodi si Tony si Ajeng